Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing warga Sumedang sadayana. Wilujeng patepang sareng abdi Siti Sakia dina acara Mantul Sunda. Nah, dina danget ayeuna warta anu baris dipidangkeun ku sim kuring nyaeta ngeunaan hiji tempat atanapi tempat kaulinan barudak di zaman kiwari. Nah, di Sumedang khususna di Wado aya hiji tempat anu sering rame pisan didatangan ku barudak zaman kiwari ayeuna nyaeta namina teh Pinas Cikareo. Di tempat eta teh ti enjing dugikeun ka sonten seueur pisan murang kali anu kadarinya ti anu ali dugikeun ka anu tos sarpuh oge aya di dinya. Tempat eta teh terkenal ku mirahna menu-menu anu dihidangkeun di dinya. Sareng di tempat eta teh enakeun kangge urang sakedar ngumpul sareng rencangan gitu sareng doi teh pami di urang mah nya kabogoh. Nah, teras wae nya ayeuna di ditu parantos aya rencangan abdi nyaeta urang dipa anu bade ngawanohkeun tempatna kumaha di ditu nya. Aya teras wae urang ka TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna abi parantos aya di lokasi kaulinan barudak nyaeta di Pinas Cikareo. Hayu urang kalebet. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. You're fine, so fine, fine, so fine. Ooh, wow. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine, mine, oh, mine. Treasure. Ayeuna abi parantos aya di Alasa Cafe nyaeta tempat makan barudak anu aya di Pinas Cikareo atanapi di Cilengkang. Ayo urang taros pengunjung kana tempat ieu. Abi di dia bade tumaros teteh kunaha teteh ngajadikeun tempat Pinas ieu kanggo tempat nongkrong. Oh, kusabab di Pinas ieu mah tempat teh enakeun jeung di teh abdi teh contohna kafe Alansa ieu jadi makanna teh murah-murah jeung enak-enak. Jadi tempat ini teh emang enakeun pisan terus di pale ditu oge aya masjid jadi urang bisa bade ibadah tenan bisa ka masjid heula. Terus jadi oge teu panas teuing teu kacahayaan matahari kacahayaan tapi nasa sedih gitu. Kumaha komentar teteh kangge makanan di dieu? Makanan di dieu teh kan keur mah mirah-mirah gitu tah terus enak gitu tah. Jadi pas bisa di kantong keur barudak sekolah oge itu. Pami teteh sering ka dieu? Mun entos sering tadi teh kan pada ieu enakeun gitu tempatna jadi biasa jeung ngarumpul jeung barudak gitu teh jadi sakadar ieu wae. Hatur nuhun teh punten tos ngawagel waktosna. Ya mohon ya. Mung sakitu nu tiasa ku abi disanggakeun mangga diuwihkeun deui ka studio. Hatur nuhun ka Aura Dipa anu parantos ngawenohkeun tempat Pinas Cikareo nya janten parantos katinggalnya di ditu teh tempat teh enakeun tiis. Terus tadi teh parantos ngawawancara oge pengunjung di tempat eta. Nah, mung sakitu panginten anu tiasa kapihatur dina acara Mantul Sunda dinten ayeuna. Nah, wilujeng patepang deui dina lain waktos. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.